Enjing-enjingna sapertos biasa we beberes heula. Nuhun teman-teman kaleresan ning Zahra teu sakola janten rada jongjon beberesna rada siap. Kapan biasa nama enjing keneh tos pak pikpek. Tadi di oge urang beresan heula kamarna. Bakat da sok pabalatak ieu teh sagala aya geuningan. Kana gelas-gelas oge di juru aya soalna tengah wengi ning Zahra sok hoyong Badi raoseun we ieu teh beberesna aya angin sepoi-sepoi tina jendela. Teu hilap di dieu karpet busana urang lebetkeun deui kana sasaungan ning Zahra. Nuhun teman-teman sok anteng geuningan ning Zahra makan tanan pami seueur rencangan ameng ka bumi dina sasaungan we eta teh aramengna teh ya matak sok di karpet busaan ameh enakeun di kamari oge seueur teman-teman anu hoyong ningali video abi beberes di bumi anu baru tah kaleresan ayeuna neme kabujeng ya teman-teman ya sapertos kieu we pami beberes mah geuningannya saaya-aya alhamdulillah na teh ning Zahrana nuju ameng janten jongjon beberes oge teu aya nu ngarewong atuh biasana ge pami aya ning Zahra teh kaur nyagap mamah teh tos ditijekan deui tos diboboan deui anu tos rapi teh kala acak-acakan deui muhun teman-teman sami we pangintennya anu gaduh murang kalih mah moal kaur beres tapi alhamdulillah sok dinikmati we teman-temannya kadang mah aya lucuna geuningan murang kalih ngarewong teh ayeuna mah urang dilajengkeun meresan acu kana lomari muhun teman-teman salaresna mah titilepna teh wengi ieu teh sareng AA 2an janten enjingna teh sok rada jongjon kantun mereskeun kana lomari nya geuningan pami dilakonan kuduaan mah teu capek teuing teman-teman pada melan ge muhun kadang mah anu nyeuseuh abi anu popoena teu kitu AA ngasuh abi anu beberes kadang mah AA masak abi nu ngahuapan ning Zahrana nya masak nama paling ngagoreng endog, ngagoreng nugget, ngagoreng sosis, nu kitu we teman-teman anu gamping. Kami masak anu bareurat nama sok ku abi da panginten amah moal tiasa. Alhamdulillah we teman-teman sakitu nama aa mah silih geuningan. Janten pami abi nuju ngonten sareng pada melan bumi teh henteu capek teuing. Oh muhun di dieu oge seueur anu naros nah cenah teteh aana teu acan icalan deui. Muhun teman-teman teu acan. Di payun teh saatos beres bumi ngalereskeun heula gerobakna. Ari pek teh teu tiasa dilereskeun teman-teman gerobakna soalna tos awan pisan. Janten we ngadamel gerobakna anu baru. Kaleresan kaina mah seueur keneh susah sesa ti payun ngadamel bumi janten kamari teh basa ngadamel gerobakna kur meser sengna hungkul alhamdulillah teman-teman ayeuna mah gerobakna tos beres tapi aya deui kendalana muhun teman-teman ayeuna teh motorna anu sok diangge dagang kedah dilereskeun heula duka panginten lami teuing diantep eta teh tapi da motorna mah atos di bengkelnya teman-teman kantong ngantosan leresna pami motorna tos leres mah insyaallah age bakal dagang deui tuh geuningan alhamdulillah teman-teman beberesna tos rengsek jongjon pami tos bareres mah geuningannya betah raoseun katingalina ogen.